Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sesarangan deui sok sana sumeng di Cumantara ngalangkungan channel Sarasun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihancar dongeng anu tunda dina dinten kamari jejerna katresna dina dinten ayeuna teh bagian kana nu 44. Mudah-mudahan kayaknya iya sareng Sunda teh sing ngajantenkeun pangdepur kalebu pangabaramana hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang ngamumulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra saperti yang kolong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan rung. Para mitra kaum dangu sadayana, Arga jeung Isma anu kalaluar ti imah waktu anu kurang leuwih meureunan sabaraha Isa memang can penting-penting deui. Isma anu ngingiclik wae ka Arga ting kunaon. Arga oge anu ngarasa yen Isma teh beda. Hatena setiap deket jeung Isma teh teuing kunaon asa kaketegan teu pararuguh. Sabab geus jelas Isma jalma nu cuek nu mantak Arga asa kaganggu teh ku Isma lantaran boh perilaku itu jeung ieuna. Arga Isma teh mangrupakeun wanoja nu cuek di hareupeun manehanana. Make pakaian ala kadarna oge sok wani we diuk hareupeun manehna teh era-eraeun ieu ku Arga. Eta nu ngajadikeun hate Arga asa dagdugdug teu pararuguh wae lamun deukeut jeung Isma. Jeung deui Isma teh ayeuna nya ge kakara budak SMA. Umur 16 tawa 17 tahun tangtuna kelas 1 SMA. Awak Isma anu memang jangkung sanajan teu gede tapi memang jangkung we lenjang kasebutna. Boga beungeut anu geulis teu eleh ku kageulisan sifat. Isma harita nu nanya deui ka Arga. Kang, naon Isma? La ilaha illallah make nanya we ka akang kunaon aya naon? Kang wae teh. Itu sifat teh emang pas jadian emang sareng akang. Arga ngareret. Emang naon dibun jadian? Emang jeung akang geus jadian? Ngan teu naros weh. Emang naon parluna? Ih, meni ngan teu naon. Isma kan naros. Ya naros mah cukup sakali gitu. Kang geus jadian, encan, wah geus teu kudu nanyakeun deui. Ieu mah cikene nanyakeun di jero ayeuna nanyakeun di dieu. Aya naon? Timuru. Meni sok gairna keranan. Geus naon atuh mun lain timburu make jeung nanyakeun wae. Isma nu katingali bari beungeutna. Dina hate leutikna ting kunaon deui oge Isma teh. Anu ngarasa teresep we ka sifat teh. Padahal sifat teh sakitu bageurna boh ka manehna oge. Tapi duka kunaon aya perasaan anu teresep we ka sifat teh. Asa aya saingan padahal mah Arga ge lain kaboga manehanana bari jeung oge asa kadulur. Ka Arga teh ku deukeutna ti leutik nepi ka ayeuna. Sare ge keur leutik mah kadang-kadang jeung Arga mah geus dewasa da manehna mah masih kena leutik atuh. Jadi sare ge sok hare-hare we jeung Arga. Ngompolan malahan. Tapi ayeuna teuing kunaon perasaan Isma sabedana karanan ka Arga. Teu panggih sapoe oge jeung Arga teh nu karasa sok inget we. Hayang we hawana teh papanggih jeung Arga. Padahal teuing naon anu kapikiran ku perasaan manehanana oge can ngarti. Nah manehna aya naon sebenarnya jeung Arga. Sedengkeun di tempat lain dina peuting nu sarua.
Sipa anu teu kaluar ti kamarna anu ngarasa heran ku sikep Arga. Aneh ku Kang Arga. Sebenarnya Kang Arga teh ngartiin teu sih makna jadian aing di tempat hayam teh. Nah, Kang Arga sih kanu hare-hare sih kanu aneh-aneh. Sih kanu teu ngarasa yen aing teh pernah jadian. Bahaya kieu mah. Aing kudu nanya ka Arga sebenarnya. Cek Sipa harita nu ngarasa bingung ku sikep Arga. Naon hartina manehanana sawaktu di tempat hayam jadian ngeprakeun cingir dikaelkeun pakael-kael kapanan eta teh tanda jadian cek pikiran Sipa. Tapi ari Sipa ningali tur nganilai Arga meni hari-hari nakeranan teu nunjukeun yen Arga teh jadi kabogoh Sipa. Eta nu jadi pikiran Sipa na sabenerna Arga teh ngarti atawa henteu tanda jadian kawas kitu teh. Buah-buah Arga teu ngarti cenah pikirna kitu. Ya Allah. Buah-buah Kang Arga teu ngarti. Buah-buahna aing kudu nanya isukan ka Kang Arga. Sebab lamun Kang Arga cuek gitu mah siga-siga nu teu ngarti ka aing teh. Dasar Kang Arga kunaon sih? Ongko dewasa Kang Arga teh pinter di sekolahna tapi nanya urusan kanu kieu bet Kang Arga teh teu ngarti. Neng Sipa harita anu bingung. Sipa anu diuk dina hareupeun meja mangrupakeun meja belajar. Anu ngarasa aneh ku perkembangan Arga, anu ngaharepkeun Sipa mah Arga teh jadi kabogoh maneh anak-anak nu bener anu sautuhna itu jeung ieuna. Lain teu bener eta oge. Ngan penah Arga anak anu memang sigah nu teu ngarti kana naon anu pernah kumanehanana jeung Arga dilakukeun di tempat ayam bakar. Nandakeun pakael-kael cingir teh hartina keur Sipa mah geus jelas. Jadian tapi Arga kurang tiba mangut tapi ujung-ujungna Arga oge nu hare-hare ka dirina. Teu ngarasa yen Arga teh jadi kabogoh manehanana. Teu ngarasa Arga teh kawas ilaharna kabogoh kawas batur kitu jeung kieuna kamanehna. Memang nya ditah nyamper Arga daek, ditah ngajemput Arga daek, ditah make mobil maneh Arga daek. Tapi urusan pribadi nu sabenerna Arga teu ngartieun teh henteu didinya anu jadi kapikiran ku Sipa. Waktu beuki nyerelek kapeuting. Teu karasa isuk-isuk geus nyambut. Sipa anu geus singkil, anu geus sarapan itu jeung ieuna. Dina poe harita Sipa kakarade make mobilna anu geus sababaraha poe memang dijemput ku Arga jeung dianterkeun antar jemput make mobil Sipa. Ayeuna Sipa anu geus mulai make mobilna, tapi dina hate Sipa nyangkaruk rasahan nyelu lantaran Arga anu teu nunjukeun kawas kumaha sabenerna anu jadi kabogoh. Sanajan Sipa encan pernah ngarasa anu jadi kabogoh kana teh bobogohan. Tapi keur Sipa tangtu apal sikep nu jadi kabogoh teh kawas kumaha sabab Arga geus narima ka manehanana waktu di tempat ayam bakar. Indung bapana ningali Neng Sipa alem tara-tara biasana isuk-isuk di sakola teh. Sok ceria itu jeung ieuna. Tapi ayeuna alem anu kapaksa salam nanya kana jadi anak nanya teh Sipa. Sabab salam sok sieun anakna teh. Kitu jeung kieu masih keneh can sehat itu jeung ieu. Sipa ngaret. Pak. Ari Sipa kunaon? Sipa kerung. Emangna Sipa kunaon gitu, Pak? Henteu, bapak ningali Sipa teh asa teu berag isuk-isuk kawas kieu teh. Biasana sok Sipa teh berag gitu jeung ieuna. Oh. Teu kunaon sih, Pak? Nya, Mamah oge ningali Sipa kunaon Sipa teh. Kita tadi ngabetem bae geuningan. Mamah teh jeung Papa ngamerhatikeun ka Sipa tepan poe oge anak Papa jeung Mamah teh.
Tapi si Pa ya naon sih sebenarnya sok ngomong ke mama ya naon. Si Pa teh naon? Si Pa oge sehat naon kan. Mama kan terang nyelira si Pa kadang-kadang pamitos hoream ngobrol itu sareng ieu mah kadang-kadang aya pelajaran di sakola nu rada pusing mah si Pa sok hoream geuningan aya obrol-obrol teh mah. Oh, kupeda aya pelajar di sekolah mun rada riweuh gitu lieur. Nah gitu Pa. Nya terus sugan teh yakeun bae atuh ari kitu mah. Tapi geus beres naon-naonna diajar penting. Entos si Pa. Cek si Pa harita. Nya geus ari kitu mah. Arga moal ka dieu ayeuna. Moal Pa da ku si Pa ge teu ditelepon da karunya. Oh nya geus atuh. Nya atuh si Pa ge angkat heula Pa. Sanggeus puguh kitu mah harita si Pa mangkat. Nyemprung ninggalkeun eta pitempatan nuju ka kampus anu aya di daerah Dago. Para mitra kaum dangu sadayana. Sedengkeun arga isuk-isuk harita anu masih keur ngaguher sare. Sanajan waktu geus jam 8 peurang. Arga nya kitu deui Isma. Isma anu sakamar jeung nu jadi indungna arga Bijana. Sedengkeun Bijana isuk-isuk init ka pasar. Poho tengah geingkeun ka Isma anu memang kasohor kebeluk Isma teh. Di imahna ge ku inung can cai sagayung mah kana beungeutna cara hudang. Bijana anu keur di pasar harita ngarasa yen di imahna aya sapasang budak ngora Isma jeung Arga. Ingat ka Isma, Ya Allah. Si Isma bawa bocang ludang beureun mon sakola sugan maduh nu kaberangan di poho aing tadi teu ngageingkeun. Budak teh. cek Bijana harita sanggeus meuli kacang jang sayureun. Harita gura-giru we init bari jeung teu lengkep ka pasar teh. Lantaran melangka Isma pang-pang nama anu tangtu sok sieun keberangan. Sanajan inget oge da geus beurang tetep we Isma mah geus pasti keberangan. Waktu anu geus jam 8. Serengkeun waktu jam 8 teh di sakola geus asup. Isma anu aya di kamar harita ngadon narik di simutna we dikurudungkeun. Kiasa nikmat we beuki beurang teh sare teh. Sedengkeun Arga oge sarua we nangkarak bengkang bari calangap. Kolotrak Bijana harita ngolotrak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Teuing ieu barudak marikotan harudang we kieu teh. Arga. Arga anu ngadenge harita ngulisik. Arga. Korejat Arga hudang. Naon mah? Cek Arga bari curang ceuk. Aya naon astagfirullahaladzim ya kieu mun dikene sare ieu. Ya kitu biasana ge sok. Geus hudang kunaon budak teh? Aduh. Keberangan mah. Nya kunaon margi jeung kaberangan sagala mun teu salat subuh naonan teran. Arga harita ungut-ungutan. Ngarasa kaduhung lantaran peuting manehna sare teu peuting teuing. Gara-gara Isma nu terus-terusan ngajakan ngobrol itu jeung ieuna. Padahal mah teu penting henteu, kudu tiba seserian we hungkul jeung budak parawan anu keur mekar. Si Isma beurit. Ya Allah, ting si Isma keberangan deh. Si Isma keberangan mah.
Ya keberangan sih Isma mah kieu mah da biasana ge sok di banjur sih Isma ngan. Ya Allah teuing masa sekolah di budak teh di. Pujana harita sanggeus nyimpen bawa anak ke dapur. Tolong ini ke kamar. Kasampak Isma nu memang bener we di kurudung harita. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pujana ngudangkeun Isma harita ngudangkeun kurubung. Isma, Isma, Isma harita kulihat meningat jengkang nakaranan. Isma. Isma, Cek Pujana harita. Isma nu meletet harita ngan guhar deui we sare. Isma, ya Allah Isma. Udang, Isma. Ma. Tunduk kene mah. Budak parawan sare mulai kieu kene ieu. Udang. Udang. Isma nu kepangges harita cengkat. Sila dina kasur lelenggutan kene. Geus teu ngalebutan ka udang. Adik. Cek Pujana harita beri narik leungeunna Isma. Atuh kapaksa Isma teh harita totolonyongan milu keluar ti kamar. Masih kena isuk. Astagfirullahaladzim Isma, isuk naon itu tinggal di jam tuh tinggal itu. Isma ningali jam. Teteh lagi jam 8 lebih saparapat. Emak, tinggal udangan ka Isma mah. Emak teh poho. Pugu tadi teh jinit ka pasar ieu, isugan teh hidang atuh hudang sorangan ieu budak parawan mah. Nyaho sakola jam 7:30. Jam 6:30, jam 6:30 meureun sakola teh tuh ayeuna. Geus mah teh kudu sakola we ayeuna mah. Budak teh meuni kebluk-kebluk teuing ieu. Isma harita anu gura-giru we init kacai. Rek mandi kukucrut segala rupa nah budak parawan teh. Geus beres mandi Isma terap dewe make baju eta. Make baju eta tuh. Tuh nginjem tuh ka Agat tuh nginjem bajuna. Atau balik ke Imah. Isma harita mernying kita balik ke Imah. Arga. An mak cek Arga harita anu geus singkil Arga mah da tadi geus kacai pas udang. Ya berbaju ya ceng si Isma ya. Nginjem kaos heula. Karade tuh mah meureunan yang si Isma mah. Da si Isma geus jangkung ieu. Bae gede mah, geus jangkung ieu mah. Logor hungkul meureunan. Tah, Isma cokot tah. Cek Arga harita nu ditanyokot ka Isma anu masih kena make anu. Isma harita nu ngageuleuyeug. Budak perawan teh ieu. Ulah. Kadi kana lungkeun Arga. Cek Bijana harita nu nahan ka Isma nu ngagoloyor we rek init ka jero kamarna Arga. Lung katingali ku Arga dialungkeun. Duh, harita katingali atau kaos teh nabrak kana pelba beungeutna Isma. Arga nyusuk naon teh. Cek Isma harita ngambak. Sedangkan Bijana nyerengeh ningali Isma anu kabaledog harita. Nu matak ieu mun tek son tas runtul budak awewe teh ka kamar lalaki gara teh. Mang naon kitu mah? Geus lah teh kudu ngomong. Cek Bijana harita dijelaskeun ge moal ngarti model jalma kaos Isma kaos kitu. Antukna Isma make baju Arga kaosna anu katingali gomrang. Tapi muhur pantes we keur Isma mah da meureunna beungeut anu geulis da ibu goreng patut mah nya Rora ke baju kumaha-kumaha ge nya hancur lebur we goreng patut mah. Khusus ieu mah nya kan goreng patut. Goreng make baju naon. Arga nu kaluar ti kamar harita nu mawa tasna. Pangaran mereka mana? Kemana? Sekolah tuh kuliah. Nanyakeun ka mana? Cek Arga harita nyereng. Nanya sebener-bener teh. Cek Isma harita beri kekreuweut lantaran hayang nyocok we ka Arga anu sok nemalan rek ka sangeunahna. Arga tiba nyerenge harita ini teh ka dapur. Isma nu nuturkeun ka Arga. Mak, sarapan geus masak, Mak? Can Arga pugu gebi teh mah teh keberangan diongkoh deui lah. Isma. Bantuan itu tuh, potongan itu tuh jang sayureun. Jadi tanaya pasakan, Mak. Sangun kamari oge ieu. Encan di tadi nu mana biasana sok digorengkeun encan. Geus sarapan di jalan heula nya. Payahna. Bantuan masak.
Nya geus atuh. Harga Naon Isma? ke Wina ke bengkel motornya. Nya, cek harga di tangannya bari ngaleos. Isma nu melohok ningali harga, hatena mah yang ngunag kaya ka harga teh kan era kudu jadi indungna nyatana bujana. Gerung harga hari tengah gerungkeun motorna, semprung harita harga ini nuju ke kampus. Aduh tekung sirila harga lantaran ngajalankeun motorna tarik. Ngantukna geus nepi hareupeun ka kampus. Motor diparkirkeun katingali mobil anu warna beureum harita geus aya. Nu tandakeun Sipa oge geus muncul. Geus datang ka eta ka kampus. Sipa anu tadi datang ke kampus anu memang langsung keluar we. Asup langsung ke kelas, henteu nuju ke kantin ieu. Harga anu datang urat teret ka kencang ka katuhu, geus eueuh saha dirinya teh. Padahal mah da memang jam masuk kelas oge masih kena lila ya kana setengah jamna deui. Harga anu antukna harita rek nyimpen tas ka kelasna. Kelas mah tara saha nyimpen tas heula meh jongjon. Cek harga harita bari leumpang heheotan. Bus asup ke kelas anu kasampak Sipa harita keur ngobrol jeung babaturanana. Barang ningali harga asup ke kelas harita Sipa ngagerohan. Harga Ret harga si ngareret. Sipa. anggar bade ka kantin. Nya puga Kang teh can sarapan itu bade ka kantin. Ente sareng yuk. Nya yuk. Nu antukna Sipa cengkat sedengkeun babaturanana harita keur pamara lohok weh. Harga keluar jeung Sipa babaturanana nuturkeun paneurieunana. Sajroning leumpang ke kantin harga harita ngareretan we ka Sipa. Nya kitu di Sipa. Pok Sipa harita ngomong ka harga bari ngalalaunan leumpang. Harga Kumaha Sipa? Sipa teh picarios anu penting keranan. Picarios naon? Pokoknya mangke picarioskeun engke urang ka tempat ayam bakar teh ayu. Terus we kuliah. Nya ayo atuh. Cek harga harita nu teu boga pikiran itu jeung ieuna. Padahal Sipa hayang sakali deui ngayakinkeun yen manehna teh sabenerna bobogohan jeung harga. Nah harga ingetkeun henteu atawa kumaha? Kitu cek pikiran Sipa. Aneh. Aing teu ngarti ku sikapna Kang Harga. Namanana teu ngarti henteu sewaktu di ayam bakar teh. Cek Sipa harita. Leumpang anu nuju ka kantin nu akhirna nepi. Nu kasampak siswa-siswa anu geus sibuk we di kantin nu barang dahar anu ngobrol itu jeung ieuna. Siswa-siswa isuk-isuk jok biasa rame di kantin.
Pala mitra kaum dangu sadayana. Sanggeus nepi ka kantin, Arga jeung Sipa langsung we pararesen nya kitu di dua babaturan anak Sipa oge pararesen langsung. Sanggeus hidangan aya di dinya sararea harita ngedahar. Pararang dahar hidangan ting celebek lantaran karasa beuting lapar meureunna. Sedengkeun di tempat lain nyatana di imahna Arga. Isma anu ditinggalkeun ku Arga kuliah ngarasa sepi teuing kunaon. Manehna seteu betahna karana lamun ditinggalkeun ku Arga. Pagawena cicing we. Nongton TV oge siga anu teu ditonton. Rek balik ka imahna beuki we kesel di imahna we sasaha komo. Sipa ka tengah imah anu bawa bobok baskom anu dieusi ku sayur mayur anu rek dikeuretan ku manehanana. Weuteuh we kalah kamolohok neuteup ka jauhna ka sisi jalan ngaliwatan kaca. Kadenge bujana harita nu ngageroan. Isma, geus can eta teh di urang ngaberkeun. Gebeg. Sipa harita reuwas atanapi Isma harita reuwas sabab tetela sayuran teh kumanehana can dikeuretan mangkaning arek diabrukeun kana sayuran. Kedap mah. Hai, tita tadi pangnya tuh beres, can beres. Isma harita guragiru we nyiksikan bari jeung teu puguh teh mah. Lantaran hayang guragiru pisan beres. Sanggeus nu antukna eta sayureun teh beres. Nu antukna eta sayureun teh dibawa harita ka dapur. Astagfirullahaladzim, ieu nyek mah piraku teuing kos kieu. Aduh, teuing Sipa Isma. Santai diajar teh ya. Biasa mah. Cek Isma harita bari nyengir. Bujana oge teh loba omong harita nu penting mah geus dikeuretan we bari jeung teu pararuguh oge. Tidak sesuai dengan ekspektasi cenah kitu ngomongna teh. Tuh pangadiekeun itu tuh. Taya pang ngarenoskeun nya. Nya mah. Cek Isma harita anu sigap namun dititahkeun nu jadi indungna Arga. Tas sieun teh. Antukna pasakan dina waktu harita geus bareres. Sok Isma bisa rek dahar ayeuna mah. Can hoyong mah. Can hoyongku mah panen geus sarapan. Can sarapan kapanan. Nya tapi can hoyong mah keweh mun hoyong. Cek Isma harita. Sedengkeun bujana harita teh loba deui omong. Ngan pedakur tiba neuteub we sareretan ka Isma anu katingali loba hulang-hulang. Isma kunaon make jeung hulang-hulang loba hulang-hulang kitu aya naon? Teu naon mah? Emang kunaon kitu mah? Nyalain kunaon? Nya katingalina asa hulang-hulang wae. Tidak sih Pak Isma mah teu naon mah. Yang geus syukur teu naon mah. Cek bujana harita bari ngaleos ka tengah imah bisa terusna diuk dipret ngarungkeun TV. Bujana sok resep ningali sinetron we daripada kesel mah. Sedengkeun Isma oge sarua nuturkeun harita ngan pedahan teu diuk di tengah imah. Manehna mah harita langsung we diuk di hareup ningalikeun jalma anu lalar liwat di tepi tempat. Pikiranna ngalayang harita inget ka kejadian peuting anu ngobrol hampir nepi ka jam 12. Jeung lalaki dewasa nyatana Arga. Sarengeh Isma harita nyerengeh. Ting kunaon hatena meni asa bungahna keranan. Aing meni bungahna keranan kunaon nya jaga beuting jeung Kang Arga. Kang Arga teh bageurna keranan. Isma harita muji ka Arga bageur cenah. Ngan anu jelas hate Isma oge can apal sabenerna naon anu karasa nah manehna bogoh atawa kumaha ka Arga. Isma encan paten mikir anu kararitu. Rasa bogoh rasa cinta teh can pernah nyaho kawas kumaha sabenerna. Tapi lamun ngingetkeun
resep kayak jilalaki mah geus jelas Isma teh bisa disimpulkan yen Isma teh tangtu mika resep ka arga mika bogoh ka arga tangtu na lamun ningali ku saliwat. Isma anu neuteup kajauhna harita ngabayangkeun arga imutna candana kamanehanana renghap Isma ngarenghap. Isma anu ngarasakeun bagjana deukeut jeung arga teuing kunaon manehna bisa teu bisa mempohokeun ka arga sono moho ka arga sanajan arga ayeuna keur kuliah rasaana teh asa init rek kemana we anu sok padahal mah arga oge jeung manehna teh kasebutkeun manehna ku arga geus dianggap dulur geus dianggap adik sabab sore isuk berang peuting teh sok di imah manehna baheula ti keur leutik nepi ka ayeuna geus gede. Tapi memang eta hate ari hate mah panteu nyaho sapupuluh kumaha oge tetep we ari hate mah bisa wae Isma mika bogoh ka arga sabab sosok arga merupakeun sosok anu memang bisa disebutkeun gagah tur ganteng boga awak cangkung bede seseg sembada anu jelas arga jadi favorit wanoja boh di kampus atawa di mana wae. Sedengkeun arga anu geus kaluar ti kampus anu keur bareng ayeuna di perjalanan nyaetana jeung Sipa anu make mobil sedengkeun arga anu make motor. Sipa mere sen kiri nandakeun manehana rek eureun. Ya kitu di arga harita nuturkeun rek duanana harita eureun tina pelebah restoran atanapi rumah makan ayam bakar. Mobil diparkirkeun curut duanana tarurun tina motor jeung tina mobil. Sipa ningali arga harita langsung we imut ngageleng. Naon Sipa? Sipa neuteup kana beungeut arga bari imut ngageleng. Engke we terang ieu engke oge. Cek Sipa harita. Ayo. Lantukna Sipa jeung arga harita rarasup ka tempat ayam bakar. Sanggeus pesen ayam bakar anu cukup lila tangtuna ngabakarna oge. Sipa anu gek diuk digieun arga harita neuteup ka arga. Kang Arga? Kumaha Sipa? Pami Kang Arga angkeun ka Sipa naon? Emang naon nyores gitu? Cek arga harita merik nanya. Nyayang terang weh. Kang Arga ka Sipa ngangkeun naon? Ngangkeun naon ya? Cek arga ngada nyengir. Sipa harita kerung. Deg. Hate Sipa jelas dagding. Sebab yakin ieu arga teh teu paham naon anu pernah dilakukeun ku manehna pakael cingir dina waktu harita. Kang Arga? Kang Arga ngertos waktu urang ngayam bakar di dieu dina waktu sababaraha waktu katuka kapengkar Kang? Emang naon gitu? Itu Kang hilap. Emang naon gitu? Cek arga harita bari karung. Sipa harita ngacungkeun cingir. Maksana? Tanah urang ngaelkeun cingir dina waktos eta emang Kang Arga teu ngartos? Oh, cek arga harita. Oh naon Kang? Nandakeun urang bersahabat kan? Sipa molohok weh teu kicup-kicup. Hate leutik aya ngajerit Sipa teh. Oh, enten akang mah nandakeun Sipa sareng akang teh kan Sipa tos nyebatkeun kanggo urang hubungan Kang. Hubungan? Akang kan pantes saluyu.
dina waktu eta urang hubungan. Berarti akang teu paham teh emut. Akang salasna emut sih Pak. Ngan, akang emut. Akang emut. Urang dina waktu sarita pas cantel cingir. Saur si Pak. Urang resmikeun hubungan urang. Terus Ya akang kieu we. Emang kedah kumaha? astagfirullahaladzim ya Allah. Hartosna akang teu emut, teu terang teh, teu terang maksana panginten Kang nya. Kumaha sikap akang ka bogoh pangintenan. Emang kedah kumaha gitu sih Pak? Kan akang mah teu naon-naon. Maksana teu kantos kitu, teu kantos kieu, teu kantos nganyerikeun ka si Pak pangintenan. Astagfirullahaladzim sanes kitu Kang. Nyantos itu di lah Kang Caina tuh. Cek si Pak nu mung neruskeun omonganana sabab ngomong kitu oge argat. Sebenarnya teu ngarti teu henteu. Ngan pedas si Pak harita nu katingali ngayemeng we cipanona. Ngarasa jengkel ka arga anu cek dianggapna teu paham. Si Pak anu neuteup ka arga. Dina hatena pok ngomong. Astagfirullahaladzim ya Allah, Kang Arga bener-bener teu ngarti, teu paham kana naon tujuan waktu harita engkau unggul, engkau nanya luyuan, engkau nyebutkeun resmi tapi maksudna Kang Arga beureun lain bobogohan tapi persahabatan. Si Pak harita anu tungkul bari cipanona ngayemeng. Sedangkan arga anu digigeureunna harita bingung ningali si Pak anu kawas kitu. Si Pak. Emang si Pak kunaon? Teu kunaon Kang. Neng, Jang, ya mangga terus beres. Harita dua anak ngareret. Si Pak kudu pemanggut we harita. Song harita eta bakar ayam disimpen dirinya. Si Pak. Maksudna si Pak teh ngajak akang ka dieu teh bade naroskeun eta hungkul. Margi si Pak. Parantos bingahna kerahanan Kang. Emang bingah kunaon? Nya, asugan tak Kang teh nampi si Pak dina waktu harita teh. Atanapi kan akang nyarios serangan pami akang nembak si Pak emang kumaha nya ku si Pak kan ditampi. Tapi nyatana akang teu ngantos. Cek si Pak harita nu teu katahan cipanona. Harita langsung we mung lagrag. Langsung dielap harita ku si Pak make tisuna. Sedangkan arga harita neuteub seukeut teu ngomong saeutik oge. Nyantos Kang, ieu dituang ya. Cek si Pak harita bari langsung we ngageserkeun alas manehanana. Pikeun barang dahar. Tapi da kasanajan dipaksakeun ge si Pak harita. Teuing kunaon lapar teh rasana teh geus eueuh we ilang. Arga harita nu neuteub ka si Pak pok ngomong. Si Pak. Apunten akang. Akang anu memang sakieu kaayana anu teu ngartos itu sareng ieuna. Jujur. Akang nyuhun gede apunten tos nguciwakeun ka si Pak. Teu naon Kang. Entos weh, mentos. Berarti urang ayeuna teu naon da kitunya. Emang koyong si Pak gitu. Si Pak nu ngareret. Nyan teu kahoyong si Pak sih. Kan situasina akang oge anu teu paham ka si Pak. Janten Kang kunaon? Si Pak. Salaresna naon Kang? cek si Pak harita bari neuteub seukeut. Si Pak. Salaresna akang terang. Akang ngartos naon maksud si Pak. Akang oge paham. Dua pacantel urang panangan urang.
Yen Sipa miharap ke Akang oge miharap ke Sipa. Tapi saur Akang teh nah Akang payus. Pami Sipa hubungan sareng Akang. Sipa anu neuteup tur kerum. Kang Arga. Sipa Akang terus terangkan. Kawas kumaha sepuh Sipa. Oge Sipa oge karakter Sipa Akang tos parantos terangkan. Janten pami Akang memang teu siap mah. Sipa oge mah maksa Kang. Ngan satadina memang Sipa mah bikenah jujur mah memang Sipa miharap Akang janten tempatan hati Sipa. Tapi Sipa mah mung sakadar istri Kang. Sipa oge mau maksakeun kehendak Akang. Teu langkung Akang. Sanaos Sipa ayeuna pami kedah Sipa nyerah. Pami kedah Sipa nyarios. Sipa ngaros ku jiwa. Arga harita nu neuteup ke Sipa. Sipa. Salasna Akang nyaa ke Sipa. Tapi Akang sanos Akang nyaa ke Sipa. Anu tantuna Naon Kang? Para mitra kaum dangu sadayana. Neng Sipa harita nu neuteup antem ka Arga. Baripok harita ngomong ka Arga. Kang Arga. Saudara saya naon sih Kang Arga teh? Bade nyarios naon? Sok bade didangukeun ku Sipa. Sipa. Arga paham anu aya dina manapi Sipa. Akang jujur mika cinta ke Sipa, mika bogoh ke Sipa. Terus Akang oge paham. Akang tos nyeluyuan nyantelkeun perawasan ngalangkungan janji urang pacantelna dua cingir urang. Tapi Akang naon Kang? Akang teh yakin kana diri Akang. Nah Akang tiasa mampu aturan binteuna. Sementawis Akang hirup jalma saki ayana Sipa. Akang abdim disewatkeun ngamanfaatkeun Sipa. Akang di mana-mana oge jelas masing dibandingkeun naon oge. Akang lain babadan Sipa. Kang Arga, janten eta masalahna. Sipa. Pami eta masalahna, kunaon Kang Arga teu nyebatkeun ti kapungkur. Sipa kapan tos terang? Kumaha Akang? Naon damelan Akang? Kumaha Akang? Saat kuliah, Sipa kan kawan tos terang. Sipa oge henteu ngahamat, Sipa oge henteu ngalarang, Sipa oge henteu sugan kitu kieuna. Dangukeun Kang. Sipa lan sanes istri anu memang ngundag-ngundag lalaki teh ku karana materina Kang. Sanaos sadayana istri, sadayana jalmi pergi materi.
Tapi kan teu kitu oge. Materi sawalajarna kanggo Sipa aya ditampi, itu aya kapan nuju ikhtiar pinten Kang. Mun akang ngartos. Sipa. Sanes kitu akang sanes parantos nampi. Naon anu diutarakeun ku Sipa, naon anu diarahkeun ku akang. Tapi akang jujur. Asa teu tega kanggo akang. Akang oge masih kena masihan kesempatan ka Sipa. Sok bilih Sipa ngaros kaduhung ku akang engkena. Hubungan sareng akang oge ridho. Pami Sipa hubungan sareng sanes nyimutkeun akang saki ayana. Sipa harita bareng ngadenge omongan kawas kitu ti Arga. Kacida pisan amakna keur Sipa. Sabab cinta manehanana ka Arga teh jelas tulus. Anu mung kaganggu ku sing saha wae ti sisi atawa ti gigir. Sipa neuteub seukeut ka Arga. Kang Arga. Kang Arga nu nyeres kitu. Nah Kang Arga. Kang Arga teu percaya ada cinta Sipa. Karena kakak Sipa. Tega Kang Arga jadi segitu ke Sipa. Sipa harita cengkat nyokot tas tangan berelet. Sipa harita langsung lompat ninggalkeun eta pitempatan. Arga anu langsung harita ngagerowo. Sipa. Jang. Ya itu nak. Cek tukang dagang harita. Arga kakara sadar yen manehna ninggalkeun ayam bakar. Nu saterusna Arga harita balik deui. Aduh, punten Pak. Mete itu istri abi nuju amak-amakan. Cek Arga harita. Aduh, jang mata kula sok diheurian wae geura istri sakitu geulisna kitu. Cek si Mamang harita bari nyerenge lantaran aya geus dibayar. Tadi mah morongos basa Arga samaruk rek tinggalkeun kabur. Arga nu langsung we harita ngunag Sipa. Anu ngajarankeun mobil sangangna cacakan mobil mewah. Arga kelengitan lantaran lila tadi ngarogan angsulan jeung itu jeung ieuna. Kamana nya Sipa teh? Cek Arga harita nu antukna ngeureunkeun motor. Arga anu nangtung ulah teret ka kenca ka katuhu bingung. Ngarasa kaduhung manehna geus ngomong kawas kitu. Dina hate Arga pok ngomong. Nah, aing da saburu-buru teuing. Nah, aing make ngomong kawas kitu sagala ka Sipa. Memangna aing teh saha? Sipa nu geus bager nu geus nyaah ka aing. Memang bener, asa dihina beureun ku aing. Ajarkeun. Tur aing teu nganggap ka Sipa. Cek Arga harita meureupkeun deungeun. Asa kesel kana omongan sorangan anu teu dijaga. Anu tadina memang manehna karunya boga pikiran mah, tapi salah empok beureunan. Atawa salah kumaha anu ngajadikeun Sipa amek ka Arga. Ngarasa cinta manehna teu dihargaan ku Arga. Ngarasa disepelekeun ku Arga. Ngarasa teu dipercaya yen cinta manehna suci, yen cinta manehna utuh. Sapinuhna pikeun Arga. Waktu anu beuki nyerelek Arga anu kepaksa harita balik. Nyaetana ka bengkel. Datang ka bengkel Arga beungeutna ditekuk harita. Baturanna ngahulang. Pas ningali Arga teu berag dina waktu harita. Aya naon ga euy? Make jeung siga anu bararingung. Beuna naon sih? Cek Arga harita. Bari langsung we Arga ganti pakaian ku pakaian dinesna seperti biasa. Sajeroning gawe Arga sugan aya ketenangan tawa henteuna. Jelas Arga loba ngahulang itu jeung ieuna. Arga anu ngarasa yen dirina geus nguciwakeun, ayeuna beuki karasa. Ayeuna ngarasa kaduhung, kacida hanyeluna karanan yen dirina kunaon henteu surti. Kunaon manehna ngomong asal peletak. Sedengkeun neng Sipa nu bener-bener mika nyaah mika deudeuhna ka dirina.
Ayeuna neng sipa anu teuing kumaha bakalna ka manehna. Nah masih ngampura atawa manehna bakal ditinggalkeun ku sipa. Arga sabentarna makeun bae ek ditinggalkeun ku sipa ge geus nyaho. Sipa lain jang manehna. Tapi ku cara omongan manehanana matak jadi hanyakal ke arga sorangan. Sedengkeun sipa anu ceurik dina mobil harita nyewuk init baliknya tanah ka Binong. Anu tegung silila geus nepi ka ieu keip mobilna harita nyak. Jurut arga turun, atarapi sipa turun. Panto harita itu jebrugeun saterusna asup ka jero imah. Sipa oge lumpat. Si Bibi anu rek mukakeun panto harita kaburu dibukakeun manten ku sipa bari jeung tengkomong sakemek oge. Sipa anu leumpang gagancangan harita init ka kamarna. Si Bibi nu molohok, Aya naon si non teh tara-tara. Biasana ge sok siri sok ngobrol itu jeung kunaonnya. Wah, kitu keur aya masalah mah jeung kabogona sugan mah. cek si Bibi harita cop we. Biasana ada sok kitu ieu budak ngora mah. Sipa sanggeus nepi ka kamar dengan peluk we harita nangkuban. Ngagikuk ceurik harita lantaran ngarasa hanyilu jeung hanyakal. Arga make jeung ngomong kawas kitu ka dirina anu nganggap dirina teh kur sakadar pepolesan meureun mika cinta jeung mika nyaah ka arga.